Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pambubrahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana utamina pisan maka baraya amika cinta. Karena acara carita ambicanakeun kusim kuring ayeuna baris dihanca jujutan ieu carita si Kancil ti Pakidulan bagian anu ka-35. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca nu kantuna bagian ka-34 pedaran Mang Dedi kepegatuanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam tibeurang di Kampung Dungus khususna kakersa ajengan Nurupalah harita teh nuju di payunan ku muridna nyatana Jang Topan sarengsena aya kaributan sareng si Jamring sabatur-batur. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos namah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kaayaan alam tibeurang di bumina kersa ajengan Nurupalah. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Breh aya hiji wawangunan anu gede. Rek gede meureun teu meureun atuh dah. Bumina tersana ajengan Nurupalah mah lalega bumina teh. Margi sok dianggo pangaosan jeung murid-muridna oge jeung kadang warga masyarakat satempat. Breh harita atuh ditepas hareup aya anu diuk duaan pahareup-hareup horeng si mana horeng Jang Topan mayunan ingkang guru nyatana kersana ajengan Nurupalah malah kersa ajengan pok harita atuh nyarios bari jeung neuteup ka Jang Topan. Ayeuna mah kieu baek Asep jigera balik heula kade lain ngusir yeuh. Jigera balik heula ka hidap anu ngancik di mana? Hode Pasir Bentang, jigera paluruh indung Bapa hidap. Tanyakeun kanu jadi aki. Tah, mun geus puguh laracanana hidep kudu indit deui ka guru mama nu ayeuna aya di Gunung Karang daerah Pandeglang Banten. Maros mama singga tol ngulik ilmu penemu jampe pamake. Insyaallah didinya mah sagala nyampak sagala aya moal aya kakurangan. Ulah kagok jeung ulah asa-asa. Naon sababna? Sabab ilmu kasampurnaan aya di dinya.
Di mama mah ngan sabagian leutik kungkule sanya nama. Ku hidup bejakeun. Hidup teh di jurungan ku mama begitu. Bari jeung sakalian penta pusaka pedang si gagak nungal. Sugan jeung sugan aya milik hidup kasep. Plong atuh hate jang topan harita ngemplong. Manehna bungah amarwa teu suta bungahna tagiri-giri cek dalang teh mah. Lantaran retek bungah kumaha. Menang kepercayaan pikeun guguru kahidipan dita masur. Anu ngagegeh Gunung Karang. Hatur nuhun mama. Abdi teh bingah anu teh papadana. Nanging sahaja nenganana anu linggih di Gunung Karang teh mama. Jang topan hayang leuwih jentre tur jelas ti guruna. Ngadenge pananya kitu ti jang topan poker saajengan harita. Pokoknya mah kieu kasep. Tatanyakeun we nu jenengan Pandita Wisesa. Saha mama? Pandita Wisesa. Nuju anom nama katelahna teh Ki Wisesa. Manten nama gagasatri pinunjul sepi tanding sudah lawan asana teh di daerah Sumedang. Malah kagungan saderek di Gunung Tampoma sami sabagawan di Piliwengan. Kitu tah topan. Duh hatur nuhun atuh mama. Tah kitu we namanya. Wayahna hidup kudu ganti babak nuluykeun lalacak atawa lalakon. Ajegan kasep. Nya atuh sanggis kitu mah. Jang topan teh langsung beberes. Milihan pakaian anu kawilang pedor keneh, anu sakira bisa dibawa ka imah akina. Sedengkeun kersa ajenganna Nurpalah, bebeja kabojona ngeunaan naon-naon anu geus dibadamikeun jeung jang topan. Kasubri para wargi, panjangna alam beurang jeung peuting ti kacaturkeun dina ieu carita. Ayeuna urang kocapeun dina mangsa alam isukna. Jang topan harita teh geus sagedang dan make kampret bodas carna pangsi hideung diiket barang bang semplak sarta nyayagikeun buntelan. Ari eusina pakaian jeung kitab. Mama, rupina bade ayeuna we abdi wangsul teh. Abdi tosono hoyong enggal tepang sarampung aki. Kitu cek jang topan. Amitan deui atuh kakersa ajengan Nurpalah. Kasep bray. Kade ulah boga hate. Asa di nitah ini asa di non kitu maksudna teh lain. Teu betah kacicingan ku hidup nya. Oh mah deui. Sing ati-ati di jalana ulah sorogoto jeung gagabah. Mangga mama. Bisi aya itu ieu, bisi aya jalma jahat. Atuh sajabana ti kitu prak amalkeun naon rupa ilmu ti mama. Insyaallah mama, sabab ayeuna mah hidup teh geus nyaho. Mana jalan anu hade jeung mana jalan anu goreng. Pek kari milih. Arek kitu arek kieu oge jeung titip salam ka aki hidupnya. Kitu saur mama ajengan Nurpalah. Hatur nuhun kana piwajang ti saira mama. Oge teu hilap ngahaturkeun nuhun ka ibu kalih kadang wargi anu parantos ageng jasana. Mikanya kadiri abdi atuh saja batik itu insyaallah amanati mama teh bade diestokeun pisan. Nuhun. Kade didamel obor kanggo nyaangan pilampaheun pijalaneun hirup abdi mama melar salamet dunya lan akhirat. Alhamdulillah bra kaditu cu. Atuh harita keneh jang topan munjungan. Mama ajengan atuh kalih bojona jeung kulawarga ajengan Nurpalah ting areng ngarenclong cisok caan.
Geus kitu majrut Jang Topan turun keburuan. Ngucap salam tus indit dijajak ku paneuteup kulawarga kersa ajengan. Kasubri para wargi, can urang tunda umumna mah kampung dungus, khususna kersa ajengan Nurpalah sakaluarga, kiwari urang tuturkeun nalampahan Jang Topan. Jang Topan manehna lempang kalawan tenang ngajug-jug ka pasir bentang. Pamatuhan akina engka telah Aki Surasa anu geus mulan malen geus mang taun-taun dititinggalkeun ku manehna. Kaayaan alam poe harita ka Cidabe ngerasna tur hegar, estuni matak betah matak waas, langit lelang taya tedeng aling-aling, manuk-manuk recet di sarada, angin leutik ngahiliwir. Jiga nu jajab Jang Topan anu harita keur lumampah sosoranganan. Bangun tenang henteu aya kahariwang. Barang tepi atuh kabumbunggang hiji pasir Jang Topan teh eureun heula. Terus malikeun awakna. Breh pamandangan dilandeuh ngampar pikabitaeun. Pasawahan hejo ngemploh, pilemburan ting yarumpuh tatangkalan rajeg, daunna pating arulang katebak angin. Komo eta mah daun kalapa kawas anu ngupayan. Jiga anu nyarekin di ka Jang Topan, kawas anu sungkan bikin paanggan. Itu lemur dungus pileleyan, paturai patepung deui. Bagja aing teh bisa manggihan guru anu linung, anu jembar panalarna, anu welas asih ka sasamaning manusia. Nuhun mama, nuhun. Kitu jeuk Jang Topan berjengen celong cimata. Tina banget kun tumarimakna ka ajengan Nurpalah, nepikeun ka seunggah arek papisah. Lamun teras inget ka Aki Surasa mah jigana teu hayang mulang. Lila kulila Jang Topan sadar yen manehna teh ngemban tugas anu bisa disebutkeun berat, boga tujuan anu tangtu, boga niat anu nyata, hayang patepung jeung nu jadi indung, hayang tepang jeung nu jadi bapa, ngan hanya kal can puguh laratanana. Nah jumeneng keneh atawa geus teu aya di kieuna. Muga-muga we ayeuna mah Aki teh kersa ngerangkeun. Nah di mana ayana ari kolot-kolot aing, kitu ceuk hate Jang Topan. Bari jengjung nangtung terus atuh nuluykeun hanca lalampahanana. Jang Topan lempang sosoranganan we. Ngasruk-ngasruk mapai jalan satapak anu bala ku rarambu leuweung. Ditabuhan ku sora-sora manuk dijajabkeun ku heliwirna angin leutik. Lila kulila mah jalan teh buntu. Jeung deui beuki nanjak deui kawan tu atuh ka daerah eta mah arang langkah kasaba ku manusa. Ukur kitu we ku tukang ngalak suluh kitu ge sakali-kalieun. Gancangna ieu carita, Jang Topan geus tepi weh ka pasir bentang. Ti kayuhan geus katenjo atuh ngalempekna ka kayon anu ngiuhan saum pamatuhan Aki Surasa. Katembong aya haseup ngebul pas pis dina dapur eta teh atawa dina hawu. Jang Topan meuni geus teu sabar hayang geura amprok gok tepung jeung nu jadi akina. Di jalan keneh oge geus kacipta pasti akina atoheun pisan sabab geus lila pisan teu patepung.
ditinggalkeun sakitu taun teh. Kaciri pisan robahna ieu tatangkalan meuni geus jangkung. Daunna gomprok niuhan imah. Damang kitu aki teh kitu. Pokna bari jeung terus lempangna beuki gancang. Akhirna jog anjog kanu dijugjug. Cik paribasa teh mah jauh ti burung cunuk agan ti burung datang. Ari kalahkeun kudu keureuh mah tepi. Punten. Jang Topan pupuntenan harita. Terus harita kurulang kuriling bedasna karanan ngomong lagi. Punten. Tapi eueuh nu nembalan jempling we di imah. Atuh Jang Topan ngarenjag leuwas jeung kaget. Kelacat terus atuh nyerungkeun pantobrai muka di tengah imah jempling. Aki, punten, ya abdi Aki, cek Jang Topan. Gegeruan ka akina sabab akina eueuh nembalan. Keur kitu ngengkadenge anu marurung di kamar. Nyapuguh we atuh Jang Topan teh meuni ngajengok. Cag atuh ditunda buntelan, talanyang muruka kamar. Panto dibuka bus ka jero ari breh mata ngajengho. Lantaran Aki Surasa teh kenang karak bengkang dina bangku anu reyon. Panon celong jero beungeut pias konea sepa. Datang Jang Topan teh ukur ngareret deet teu ngomong teu nanaon. Aduh Aki, kunaon ieu teh ki kunaon? Jang Topan nubruk ka akina. Dicakal dua leungeunna panon mencerong kana beungeut akina. Radari lajab jempe. Geus kitu kakara Aki Surasa ngomong alon pisan. Kawas anu geus teu aya tanaga. Topan. Syukur hidup buru-buru datang. Cek Aki Surasa muni ngemplat ngomong sakitu ge. Bari jeung leungeunna atuh ngaragamang kana leungeun Jang Topan gap dirampa di papai lalaunan. Jang Topan meuni ngarakacak hatena. Ujug-ujug breh kacipta dina sawangan. Sakitu taun akina hirup sosoranganan eueuh anu ngabantu. Eueuh gesan pakumaha. Itu deui kitu kieu ngandelkeun sorangan. Leuheung bahasa atuh mun keur jag-jag waringkas kumaha lamun gering lenyap hate Jang Topan lumenyap karunya kanu dari akina. Ki, kunaon Aki? Ya, jokuna naon Topan. Aki ngana lalungse sagudur awak menirelus aya tenaga. Bagja teman hidup geus datang. Cek akina dengedalkeun anu pika hariwangan Jang Topan. Naon anu kalaos Aki? Ngan ukur leles. Tadi teh maksakeun ka dapur. Mirun seuneu rek nahor cai. Tapi sirah kaburu lieur jeung asa berat. Tetenjoan ge ranyai kada dongeng. Uyuhan bisa keneh ka dieu kangon. Namun teu maksakeun Mang Ajong keng meureun dihawu. Ceuk Aki Surasa. Bari jeung dumareuda harita teh. Ngadenge kitu mending ngalanyap hate Jang Topan. Aduh Aki. Aki teh teu damang Aki. Henteu. Da cager ceuk ada rasaan mah. Ngan leuleusungkul. Memang kungsi radiut menang saminggu. Tah, dina waktu saminggu teh teu bisa usaha. Atuh dahareun beak. Tapi ka ayeuna barang dahar teh sakat panggihna. Kadang-kala tarangar kararabana naon pisan. Lumadak awak Aki jadi kieu lapar meureun kase.
lenyap atuh harita hate Jang Topan nebikeun kengal lenyap dicampur jeung ngarahuh narik napas panjang ku manehna kaharti ayeuna mah pasti akina teh lang layeuseun kalawan teh ngomong deui geus ngadenge kitu majung Jang Topan nangtung terus atuh kaluar ti imah ret ka kenca ret ka katuhu bereh ditonggoh loba keneh tangkal sampu Jang Topan buru-buru atuh muruk ka kebon sampu jebru nyabutan satangkal talengang rumpat di buru ka imah bus ka dapur terus saya ngahurungkeun seuneu meuleum sampe bari jeungna heureut cai. Sabot kitu teh Aki Surasa mah ngalalempreh we di enggon. Awakna bener-bener lulus teh tangan pangawasa. Nya sanggeus sadalila majak Jang Topan teh mawa cai enteh dina emu jeung belum sampe saglempeng dina dijen. Tuang heula atuh Ki. Sugan we rada jag-jag. Aki teh apa ya? Aki Surasa cengkat ngomongna ampir dekadenge bakat kulungse meureunan laun sorana teh. Ku Jang Topan harita di inuman saeutik-saeutik terus dihuapan belum sampe. Aki Surasa munikeun kaca camuelan lak neureui bari jeung buriabun celik. Am deui kitu jeung kitu we meunang sababaraha huap. Eureuleuh atuh Ki Surasa teu rab. Geus sudah asa maaf jeung nyeribet dong deui. Ira aku Aki apa nama saeutik ieu teh. Supados ngajag-jag Aki bedeng kolot. Beda jeung bedeng budak ngora kelangan. Teu bisa diterag kitu kaiseb. Kudu raraunan. Jang Topan ngarti manehna sok nunda belum sampe anu geus menang mesek terus atuh ka dapur deui teh kungsi geus balik deui mawa sagelempeng nu rada gede keur manehna cacamuilan ngadaharan belum sampe jigana bae belum sampe teh gede pisan kasiatna najan ngan ukur sakitu ge tapi ngahudang tanaga mawa kakuatan pikeun Aki Surasa anu harita leuleus akibatina lang layeuseun. Kuniang Aki Surasa maksakeun hudang kitu ge laun pisan terus ngarane kana bilik. Napas ngahega ngeureyan ciduh deui. Ulah wakaseur gerak atuh Ki. Sawiosing tenang we. Jaga ben ras dedeurehan teh ayeuna mah. Yang asa aya tanaga mau na camput meureun itu bagja teman sabun teu kaburu datang hidap kumaha bawa asib Aki teh meureun anu ngatur sadeana mah angin Allah Ki ngadak-ngadak abdi teh dipiwarang wangsu ku mama ajengan saliwat mah jiga anu ngusir tapi ari geus kanyataan Ki mah duh tetela mama ajengan teh berusaha durung winara Aki. Saha ngaran ajengan teh Jang Topan guru abdi teh Ki. Syukur aja. Aki Surasa kacida bungaheunana lantaran ku sakitu oge geus kanyahoan. Yen incuna teh kungsi ku guru nyar ilmu pangabaruh nambahan duang jeung pangabisa. Kasurung ku rasa bunga. Aki Surasa poho kana nyeri, poho kana kaayaan awakna usahanya nama geus lila geuringna teh. Ngan teu dibejakeun ka incuna nu karek datang. Da eta cenah bisi ngabarubahkeun. Ari harita asa cenghar asa jagjag. Pok atuh Aki Surasa ngomong tatak ngakeranan.
Jang Topan, abdi ki syukur. Ya, syukur bagja kumandangan. Abdi bunga mun hidap geus manggih guru. Turja guruna pancaran ajengan. Abdi gede keyakinan hidap bakal menang ilmu nu alus. Bakal menang aji anu suci nu bisa nyelametkeun di dunia lan di akhirat. Baraka aki aya hibar pangdu ati salira. Cek Jang Topan ngerasa reueus. Sok atuh. Gara dongengkeun kumaha pamanggih hidup teh cu. Jeung deui naha geus kajawab pananya aki. Nah di mana asa muasana ari manusia? Cek Aki Surasa neuteup antep ka incuna. Atuh Jang Topan meuni hagetna karana dititah kitu ku akina teh. Letahna asa gararete kayang gara-gara ngomongkeun. Atuh geus meunang pananya kitu teh barabat we nerangkeun naon-naon anu geus kaalaman. Palebah ngadongengkeunana pedaran-pedaran ti keur saajengan dina hal kamunusaan dibarengan ku nerangkeun dalil-dalil nu aya dina ayat suci Al-Qur'an. Diwuwuh ku contoh-contoh jeung misil anu babari kahartina. Atuh puguh we ngadenge kekacapan incuna kitu mah Aki Surasa teh bungaheun pisan. Bungahna kagiri-giri sabab naon sabab teu gaplah ditinggalkeun ku incu mang taun-taun teh geuning. Teu mubah ngutuskeun incuna pikeun ngulik ilmu teh da aya hasilna. Tah kitu pengalaman abdi teh Aki. Jang Topan bungkas dongengna dina hareupeun akina. Alhamdulillah. Bagja teman. Syukur ari kitu makasih. Aki teh bunga sabab tujuan geus kahoncal. Tah eta pisan nu teangan ku Aki teh cu. Muga-muga hidup bisa dipake obor ku hidup. Pikeun naon? Pikeun nyaangan jalan kahirupan anu baris kasorang. Cek Aki Surasa ngomongna daria pisan hatena kebek ku kebungahan. Terus pisan Aki. Nuhun atuh ari kaanggo mah da eta anu kapenak ku abdi teh Aki. Tah ayeuna abdi teh bade nagih janji kahiji patarosan 400 kawaler ku abdi. Atuh kaduana umur abdi geus dincakana 17 tahun aya mah Aki. Malihan mah langkung bae. Janten abdi teh sajama pailisan anu baheula nagih janji anu bihari ki. Cek Jang Topan geus teu sabar jigana teh. Nya boga hutang naon ari Aki. Hor. Aki teh bade nerangkeun riwayat pun biang sareng pun bapa. Nah saha jenenganana di mana ayana jeung kumaha nasibna. Wayahna ki ieu sadaya hoyong kapenak ku abdi. Ayah. Leng atuh Aki Surasa meuni ngahuleng. Asa heureun koletah arek ngadongengkeunana teh. Lain teh karunya ka incu. Lain teu hayang nuduhkeun, tapi inggis ku bisi rempan ku sugan. Sok sieun incuna jadi mamala kasarerea. Ari sabab pangalaman Jang Topan teh kacida pisan pait getir jeung loba peuheurna. Upamana teh mah didongengkeun sabalakana ayeuna, moal teu ngapuring ka amarahna incu teu meureun. Tapi ana dipikir dibulak-balik deui ku Aki Surasa. Mana temen lamun teu diterangkeun ayeuna iraha deui katurug-turug kaayaan Aki Surasa dirina geus beuki kolot bae. Awak beuki royod, buating isuk buating pageto baris dipundut ku nu agung dicanak ku nu maha kawasa. Puput umur beak mangsa. Mikir kalebah dinya ok atuh Aki Surasa harita. Jang Topan,
abdi Ki aki teh berat rek pok teh Cek Aki Surasa. aki bakal tangkung abot ka akina upami teh mah teu didongengkeun teu diterangkeun di ayeuna. Margi abdi teh bakal teras penasaran saumur-umur hoyang terang kana jujutan nu janten kolot. Da mustahil atuh ari abdi bijil tina belah batu mah. Tangtosna oge boga indung sareng bapa panginten aki bener pisan Kasep. Kumaha atuh kayanan aki teh rek mikir heula. Aki Surasa terus nyarane. Ngahulang deui bae dipikir dibulak-balik dibeuweung jeung diutahkeun. Diukur untung rugina dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa. Bakal salah di manehna lamun henteu dibejakeun ayeuna-ayeuna. Kumaha Ki ya Kasep? Nya daek teu daek Aki Surasa harita balaka kanu jadi incuna. Barabat Aki Surasa ngaguah riwayat hirupna nu geus lila dikemu dina kolbu, dipendem dina rasa perasaan. Teu diucah aceh ka sasahana. Iwari geus tepi kana wanci geus nincak kana mangsana. Sarta cunduk kana waktuna kudu diguar dibejer-beaskeun ka incuna. Ditembrakeun kanu boga hak nyatana kajang topan nu jadi incuna. Dina ngadongengkeun anak sase pisan kieu sesate ancad laer rineh jeung tumanina terus henteu gugu estuning diaplen-aplen nakaranan atuh puguh we jang topan teh meuni ponggot ngabandungan ngambekan oge ceuk bohong teh mah meuni tisrikna ditahan da ku hayang jelas. Barang cacap akina ngadongengkeun lalakon hirupna baheula jeung kulawargana. Lenyap atuh hate jang topan lumenyap terus nahan napas ngadarikeun rupa-rupaning perasaan anu ngagelak jeureun dadana. Kahanjelu kakeheul kasedih jeung rupa-rupa perasaan sejena pagawliwota ngajadi hiji. Ngagulung di jero dada ngapuahkeun hiji perasaan anu susah pingaraneunana. Lamun jiwa jang topan kosong molongpong mah jigana kumaha bawa moal teu ngalapak bakatku berat narima eta beja tinu jadi akina. Kasep topan incu aki sing sabar sing tawakal tah kitu dongengna kajadianana tuang ibu rawuh tuang rama teh aki teh teu bisa nulungan sabab nu jahatnya kabur Cag para pemirsa ye carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana naon anu bakal kajadian insyaallah. Mang Dedi beris neruskeun ieu carita dina bagian anu kagenep 30 genepna kitu maksudnya. Atuh nuhun nya kumaha perhatosan naon jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.